Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akbar dari kelas 11 Elin 2. Sini saya akan membacakan carpon yang berjudul Roda Pasti Nguwir. Dina hiji poe aya hiji keluarga anu hirupna teu alus keluarga sejen. Hirup ngan saukur bisa dahar. Bapana nyaeta Pak Abdul, ngan saukur digawe buruh kasar. Indungna Bu Aminah ngasaukur ngurusan anakna jeung pagawean anu di imah. Anakna masih sakola SMP, nyaeta si Budi. Hiji waktu indung si Budi ngabutuhkeun biaya loba jeung biaya si Budi di sakolah. Tapi pas harita keneh bapa si Budi udur parah anu kudu dioperasi. Indung si Budi bingung rek minta tulung ka saha. Indung si Budi kapikiran rek minjem ka uwana si Budi. Tapi kulantar uwana koret, cap jahe merege, hese teu saperak-perak acan dibere. Indung si Budi lumpat ka bibina si Budi, tapi lainna dibere malah dilelece. Indung si Budi ceurik ngaguguk, teu lila aya tetanggana nyamperkeun ka imah nanya panjang lebar kusabab tetanggana berehan golosor bae dibere biaya anu dibutuhkeun ku si Budi jeung bapana. Alhamdulillah si Budi bisa neruskeun sakolahna jeung bapana bisa dioperasi ka rumah sakit. Saprak harita uwa jeung bibina malah asa adigung gede hulu ngaleleke. Yen keluarga si Budi loba hutang. Bumbar omongan eta ka unggal jalema. Indung si Budi kacida nyeri hate unggal poe indungna ceurik tempo kalaku uwa jeung bibina. Uwa na kanda kabatur ulah daek lamun aya minta nginjem duit eta keluarga si Budi. Hutangna oge geus takawadahkan bibina. Tuh deuleu saliki kuring digawe kantoran anak kuring geus bisa meuli mobil. Gajina sebulan 35 juta. Bari sorana tarik ngomong diharapkeun imah si Budi. Indung si Budihan bisa ceurik jeung ceurik indung si Budi geus teu kuat nempo kalakuan uwa jeung bibina. Bapa si Budi mapan urang teh boga warisan ti kolot. Kumaha lamun dijual bae jeung mayaran hutang. Indungna si Budi teu langkung bapa. Pek dijual eta sawah teh anu alhamdulillah bisa nutupan hutang jeung biaya kahidupan sapopo. Dina hiji poe galata bibina rada beda jiga nu ngadeukeutan ka kaluarga si Budi. Teu sangka sing horeg salakina dipecat ti kantorna jeung motorna dijual. Anu baheula adigung kacinda kulantar ngalimpah harta ayeuna jadi nalangsa. Salakina ngan ukur digawe kejebor. Anakna
eueuh di balik luar kota, tepati na si Budi oge dioperasi matana, nepikeun ngaluarkeun duit mang 10 juta malah si Budi nganterjeng nunggu uwana dioperasi, padahal uwana geus ngahina jeung embung nulungan keur kakayaan keluarga si Budi susah. Tapi keluarga si Budi sejahtera teu kekurangan nanaonan kulantaran sifat sabar anu dipihoga ku keluargana. Sekian dari presentasi tugas dari membaca Carpon Roda Pasti Nyiur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.